Bismillahirrahmanirrahim. Soal sebeker mah sama soal alat. Alat mah atulatun bil hukmi. Tepat tali jeung hukum sepira alat tuh. Teu bisa dihukuman haram, halal, makruh alat malah tunatu bil hukmi. Bisa tamah cakula lain cakula wal alat la tunatu bil hukmi. Alat mah teu patali jeung hukum teu bisa dihukuman haram halal teu bisa. Jadi anu dihukuman mah istimalna ngamaklutanana makena eta makena bedog teu kahukuman ku hukum halal haram nu dihukuman make bedogna mun paken war tangkal jauh sorangan jauhna geus kolot bagus kok kade jauhna mun paken war kayu nu tatangga atawa jauh tatangga teu izin heula teu haram kitu beta mah golok lamun di bagian warga yulu sorangan jang kepentingan dapur bagus. Golok bagian mepeh tatangga tuh haram kita istimewa. Mobil ge sarua bae lain sampai kerbae mah. Mobil ge sarua orang boga mobil alat natu biluk itu sarua alat transportasi. Eta mobil ke orang lamun dipake ngaji bagus, lamun dipake ke puncak poe minggu setengah bagus. Kitu beta mah tages kahalal arti lah gitu ya. Ieu mobil lah batu sapira mobil. Itu ayeuna mah sapeker alat muka biru saut ngaranna jang pembesar suara speak. Eta bahasa Inggris speak teu bicara. Iya tuh. Kerek. Iya. Jadi berarti pembesar suara speaker ngaranna eta kitu kumaha digunakeunana. Digunakeunana jang berjamaah supaya akur seperti di Mekah di Madinah wajib ngagunakeunana lantaran lamun teu make sabeker wah tuh acak-acakan dihareup geus ruku sujud geus nangtung deui di tukang gakarak Allah. Soal beres tugas gitu ya supaya paham betul adapun pengertian lain atau sabodo jatuh angges masalah sampai ke rumahnya kurang pembahasan dina usulna ya deui dina kita beta menaon gara sulam sampai kerja gitu sautun haram kurang ngadengekeun sautun yakhruju minal hadid ngadengikeun suara nu kaluar tina besi eta teh nu kaluar suara besi tina besi min eta min huruf jar al hadidi majrur kudu jar ambajar kasajir saja. Jadi suara minal hadid ti besi ti zat ya besi kos kumaha urang ngadu-ngadukeun besi tatet tawa nusok di palang-palang tilu haju aya pamundur nang ningnong naon tangarana tuh nyarahoan besi jeung besi diadukeun sautun yakhruju minal hadid suara nu kaluar ti besi min huruf jal al hadidi majrur kujar majal kasal. Jadi di era lain suara nu kaluar tina besi lain suara sapeker jadi itu lagi minal hadid berarti besi jadi besi ngaluarkeun sora minal hadid ti zat ya besi geus besi nah model nang ningnong lain sora jelema sora aduan besi haram ngantak kecrek haram ieu mah lain seserian saja. Jadi kadinya tak Dicrek teh ya
besi jeung besi. Tuh besi jeung besi ngadu trek haram. Sautun yakhruju minal hadid. Tuh kahartikan ku urang mentak ditarkib heula cek urang kulon mah tuh sautun. Jadi naon tah sia narkib nang kitu nya oh. Tata kos gitu tah. Jadi min di mana tah? Hari ieu mah lain sautun yakhruju minal hadid, dia membuka birus saut ngaranna pembesar suara. Sebab minal hadid berarti besi, suara besi berarti. Tuh, lamun keluar tina motor eta berarti sautun yakhruju minal knalpot. Eta ieu mah keur carita syawal. Eta suara, tidak kenapa trot. Nah, lamun tadi gampang nangking tong. Tah, eta sautun yakhruju minal hadid. Kuari lamun kitu teh cara omaira mana ngaranna? Sia nyara omae. Eta sarua yakhruju. Sautun yakhruju minal kawat eta. Saya ulah hese lah di Arab tuh hese. Bahasa urang bae. Tah, lamun nu kaluar di tukangeun urang sautun yakhruju naon tah? Itu tamangaranna tuh. Jadi cek aliman tek mah atuh kudu di tasawur heula. Ieu mah lain sautun yakhruju min lahrid mukabbiru saut sok disebut cek urang emrik mah speak. Ya alat ieu mah deuk kumaha ge alat lamun tadi ta alatul lahwi asubna sautun yakhruju min lahrid mah alatul lahwi haram kecrek teh ya suara nu kaluar tina besi ari ieu na mah ieu dari naon teh robana na terbang nu kecrek anu teh na cenah ieu mah dipasang lagi ku Habib ya Habib tinggal Habib. Ieu mah cenah nu nakola Habib, atuh Habib sarua mah. Pan cenah Habib si kos kitu atuh Habibna teu ngaji. Ulah hese-hese kitu bae. Cenah ku ari mah Habib maca sholawatna maka tanbur teh kendang gede teh ya atuh haram bae. Haram bae alatul lahwi. Cenah pake maca sholawat gitar, tanbur, kendang pake maca sholawat. Kos kitu bae teh mang geus titik hese amat sih. Sekali haram atuh haram. Geus ulah ya hese-hesean. Geus teu kudu cenah ieu mah kiai gitarna leutik. Siapa sok macem-macem bae. Atuh kullu maharum makabiruhu pasogiruhu ge atuh kadali. Tiap anu gedena haram atuh anakna ge sarua. Eta ngaji lalagaan ge hese tah ngaji kos kitu tah. Eta hese ngaji lalagaan tapi hese itu lain lalagaan. Siana bae ngadengin lalagaan. Geus urang. Speaker mah alat kumaha makhluk nu di alatana namun eta speaker pake nyanyi dangdutan haram. Speaker kumaha digunakeun namun pake berjamaah di jamaahna nu loba mun sakira-kira teu make speaker teu kadenge wajib berjamaah. Mun urang ngaji kuari kieu tergantung nu dibahas lamun nu dibahas urusan fardu ain kaya ninggal bahas Fatihah wajib pakai speaker. Tapi lamun nu dibahasna bangsa hukum syarat tergantung nu dibahasna. Lamun nu ngabahas hukumna hukum anu patali jeung wajib atuh wajib patali jeung haram atuh wajib ngagunakeunana supaya ngarti. Dan selanjutnya ieu speaker wari pakai berjamaah nangan duaan imam jeung muadzin doang. Speaker tuh. Tama sabodo ente lah. Pokos anu tadarusan penting-penting bulan Ramadan datang ke jam 1 jam 2 haram. Eta takos kitu tah sing bisa tah speaker teh tah. Tinggal ngagunakeunana lain speakerna. Atuh jak kendang ge kumaha ngagunakeunana kumaha digunakeun teu digunakeun mah teu kahukuman kuna naon teu kendang teh teu mentak di dieu teh tadi mana tadi Cilongok bae layan wasiat jawara lamun maot pangiringakeun ku tanji bae mah taji
nya budak kuari maka Tanji. Jadi Tanji mah nunggu deh, ayo nu kadieu ka handapan da naon ngaranna eta kos itu nu apa. Baca kieu nyaho aing keur leutik eta liwat. Jauh jadi data. Tah yang diring ku taju ribut pon antara kiai-kiai ieu wasiat cak anakna nyana teh hayang diiring ku eta. Cek kiai haram. Cek kiai teh da teu cenah haram-haram ge wasiat yeun. Cek kiai teh kieu. Mana Tanjina? Ayo geus iringkeun. Iringkeun mayit di hareup, ngiring kabeh Tanji tukang ngan gula ditabeu. Itu masalah sebenarnya ditabuh atuh. Jadi diiringkeun. Aduh haramnya nabeuna. Itu gua ada orang boga pemandangan di hareup ieu lah pokona trompet teuneung di hareup itu masalah. Dedek. Gitar nu haram ge ngagunakeunana. Ngan ai eta mah haramna haram gati. Patali jeung alatulahwi aya haram haridi. Panjang jadi dongeng ieu. Ieu mah alat ba ieu alat kumaha nu digunakeun haridi berarti engkena. Geus aya haram gati, aya haram haridi. Eta kos kitu. Jadi kesimpulan sampai karma kumaha ngagunakeunana. Adapun aya jelema nu ngaharamkeun karena ieu ti Kangjeng Nabina jadi bid'ah atuh panjang teuing ge ka ditu. Panjang atuh jadi inopa ge di zaman Kangjeng Nabi. Aya ge onta. Jadi lamun nyana deuk ngakurkeun nu aya di Kangjeng Nabina ulah naik inopa nyana naik onta teh angan Gusya. Onta. Cek ahli munazoroh mah encan keuna gitu, cek ahli munazoroh mah sok apa mana gitu itu bisa. Adapun hari suara sapekeun azan kadenge kurang atau di radio heula tadi radio. Nu azanna di Istiqlal kadenge kurang tadi melalui radio geus sapeker keneh. Eta teh sunah dijawab nu adzanna di mana nu ngadenge ngadi dieu. Kuari nu adzanna di ditu di kebon kalapa kadenge ka dieu tah. Allahu akbar cek pikir teh kudu dijawab teh sunah lantaran lain di pangjumaahan urang lain di tempat salat urang. Adzanna di ditu di pasar Kemis kadenge ja angin keur ka dieu. Allahu akbar sunah dijawab kumaha mun urang salatna ka dinya ju aya sapeker suara sapekerna kadenge kurang-kurangna sok salat ka dinya andai kata teu make sapeker ge suara nu adzan teh kadenge ku urang dikira-kirakeun nu kenceng lain cara age-age. Allahu akbar asana ditangka aya ala salat pae gitu. Eta mah sunah. Suara sapeker di masjid ieu tah nu adzan Allahu akbar sunah kurang dijawab nu urang sok adzan sok salat ka dinya. Kos kitu nu kudu dipermasalahkeun kok dimasalahkeun begitu aja kok repot.